Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kanggo wargi-wargi di Gelora TV. Tantosna petepung lawung pamprok jokdi sareng simkuring eyang onar di dua amor. Tantosna dina pangemut-ngemut atau napi pangeling-eling dina raraga bilang kalah hari jadi Kabupaten Ciamis anu katilu 178. Tantosna seueur pisan jasa-jasa Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat mangrupikeun mantan Bupati Ciamis. Tak sepertos kumatu jasa-jasana, yuk orang tatosna, orang ditetanan. Dina sejarah Kabupaten Galuh jeung Kabupaten Ciamis, Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat anu dijulukan Kanjeng Prabu teh Bupati nu komarana luhur pisan. Anjeunna ngajabat bupati ti tahun 1839 dugi ka 1886. Tiasa mangaruhan pemerintah kolonial Walanda, jalan kereta api anu tadina ti Manonjaya rek langsung ka Banjar jadi dipengkolkeun ka Ciamis. Pemerintah kolonial Walanda tepi ka kudu ngaluarkeun waragan tambahan. Pikeun kepentingan ekonomi jeung militer pemerintah kolonial Walanda ngabangun rel kereta api ti jalur kidul ngaliwatan Jawa Barat, tahap Munggaran, Bogor, Sukabumi, Bandung, rengset 17 Mei 1884. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring Santana Jaga situs Jamansari Wastana Nandang Sembra Putra. Alhamdulillah tim Galura dongkap ka situs Jamansari daya sanes seja maluruh nyukut galur mapelaratan sejarah budaya kerpenlokan nu aya di Kabupaten Ciamis. Kalasan ayeuna tos adi payunan situs Jamansari. Simkuring seja bade ngaunggalkeun perkawis sejarah singkat situs Jamansari. Situs Jamansari wewengkon areal pemakoman anu disebut situs Jamansari nyaeta aya salsios makam karuhun luluhur atanapi tokoh sejarah pamimpin namina Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat dina tahun 1800-an. Malih dina tepatna anjeunna diangkat janten Adipati dina tahun 1838 dugi ka puput yuswana dina tahun 1886. Salah sawios Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat eta kalungsuran Galuh akhir di Galuh Gara Tengah atanapi nu ayeuna janten Ibanagara. Seueur pisan perjuangan Kanjeng Eyang Adipati Arya Kusuma Diningrat tos teu ditutupi deui malih mah setiap tahun dina hari jadi Kabupaten Ciamis aya kunjungan wajib para pupuh wais mangampih di antawisna para bupati sareng jajaranana nyaeta ngaunggalkeun deui secara seremonial ngemutkeun ka dirina sareng sadayana rengenganana bahwa jasa Kanjeng Eyang nu sakitu seueur. Nah salah sawiosna Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat teh dina istirahat terakhirna di dia di pemakaman Jamansari sareng garwa-garwa. Adipati Arya Kusuma Diningrat dina salami 47 tahun seueur pisan jasana anjeunna salah sawios anjeunna ge tokoh agama nya dina sejarah kacutat bahwa anjeunna ge ngadamel hiji tempat ibadah kanggo urang muslim nyaeta Masjid Agung anu ayeuna janten Masjid Agung Ciamis kapungkurna Masjid Agung Galuh bentukna sapertos masjid di Demak kan gitu biasa di-upload di Google Masjid Jamansari tempo dulu. Nah salah satunya anjeunna seorang alim ulama kiai penyiar Islam, penyiar agami dina Thariqatul Satoriyah nyandak membantu tugas perjalanan keagamaan ti susuhunan Gunung Jati atau Sesar Hidayatullah. Kedua, panginten nu langkung utamina anjeunna janten ais pangampihna dina pupuh pamerintahan anu tiasa nyukseskeun yang segarupa pembangunan
jantan multi talent anjeunna kan gitu dina bidang pangwangunanana duwi ka anjeunna gaduh jasa nyaeta ngadamel gedung loji atanapi ayeuna sebatkeun gedung bupati nu ayeuna dianggap ku bupati ayeuna di antawisna anjeunna peduli kana pendidikanana ngadamel sakola Sunda 2 nyaeta di Pusir Daya anu ayeuna janten SMP Negeri 1 Ciamis di Kawali nyaeta SDN Negeri 1 Kawali anu tos dudugar ini palingan alun-alun Surawisesa. Janten anjeunna peduli karena pendidikan kamu rakyatna walaupun di zaman penjajahan Belanda. Lajeng anjeunna dina ngolah karya alam atau dina hasil alamna kalintang suksesna dina anjeunna nerapkeun kultur budaya penanaman kalapa kan gitu. Dugi ka Ciamis ayeuna atau Galuh kapungkur aya hiji katuangan khas Ciamis nyata galino dan bahan kalapa. Malih mah investor asing ninggal kumakmura kalapa tertarik untuk menanamkan investasi membangun sebuah atas nama pengolahan minyak kalapa dina kopra. Ayeuna ge masih aya keneh reruntukna eta bager nyaeta disebutkeun pabrik minyak kalapa Goanhin sareng Olpado. Namun di Olpado Jalan Sudirman tos lebur dina zaman penjajahan kabom duka ku Belanda duka ku Jepang kan gitu kirang paham abdi gitunya selaku cantana mung upami nu di Guanhin mah di Bolenglang masih keneh aya reruntukna tilas kajayaan pengolahan pabrik minyak kalapa. Lajeng dina kopi anjeunna ge oge sami deui dina kopi di Tetar Galuh harita digalakeun penanaman kopi kanggo rahayatna. Anu paling utami anjeunna tiasa ngabebaskeun tina pungutan upati atanapi kerja paksa ngaleungitkeun kultur stelsel tina penjajahan Belanda. Janten di Kabupaten Galuh harita dipimpin ku anjeunna gemah ripah rapih makmur teu aya ngaraos rakyat dijajah ku hartina mah penjajah walaupun dina zaman penjajahan kan gitu. Seueur pisan upami dicarioskeun eta secara singkatna panginten janten multi talent tina segala rupi kanyang eyang ngagaduhan jasa damel teknologi canggih dina transportasi zaman kapungkur kareta uap nya kan gitu kareta uap tah didamel jalan kareta teh ti Sukapura bari teras ka Jawa moal dilebetkeun ka Galuh Kadipaten Galuh. Namun ku hubungan diplomatik kanyang eyang Belanda tiasa nyumponan duka kumaha politikna diplomatikna kumaha akhirna Belanda kabobolan mungkin jutaan golden kanggo ngabangun jembatan kereta tadugi ka ayeuna ge aya jembatan kereta Cirahong eta keing karya eyang atau nama perjuangan eyang janten transportasi modern dina harita tiasa lebet ka Kadipaten Galuh janten Galuh atanapi Kabupaten Ciamis ayeuna gaduh stasiun 2 anu di Karangpucung didamel deui kanggo nanti ngajembatani atau nama jembatan kereta api anu nyambungkeun antawis Karangpucung deui ka Cilacap panginten kitu. Jasa kanya yang nusak itu seueurna yang ieu mah secara singkat panginten tiasa di unggalkeun ka para sadayek samudayana warga kaum Galura anu mika cinta kana harta nama warta-warta Galura dina kasundahanana mangga urang aos kalayan sing janten spirit tina segarupi perjuangan sejarah-sejarah para luhur anu ngagaduhan marwah perjuangan yajan kasayan. Rupina sakitu tipi bados sapunten nu kasuhun bilih seueur kakiranganana insyaallah mangga diantos ka zaman sari hoyong terang sakumplitna sejarah tentang perjuangan kanyang eyang. Rahayu rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keur kapentingan masyarakat Tetar Galuh Ciamis, Bupati Ciamis ayeuna jeung bupati saterusna oge dipihareup mampu mangaruhan kewajiban pemerintah pusat jeung pemerintah provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum sampurasun simkuring wastan Nandang Sembada Putra selaku Santana Jaga ngawilujengkeun wilujeng milangkala hari jadi Kabupaten Ciamis anu ka378 mugia rahayu kalayan jaya sapaposna ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara ku ais pangampi nu ayeuna sing tiasa ngajantenkeun Kadipaten Galuh Kabupaten Ciamis ayeuna nu ka378 janten kabupaten anu linuhung ku kaagungan ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta nu subur makmur gemah ripah loh jinawi repeh rapi aman tartib santosa mugia dinami eling milangkala 378 hari jadi Kabupaten Ciamis dipasian kasuksesan dipasian kelancaran rahayu 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 sagung dumadi pun cag assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wargi-wargi dari Gelora TV, kantosa tadi orang parantos ningali sepertos kumaha atuh amin-amina jasa-jasanya Prabu Raden Arya Kusuma Diningrat kantosa merupakan mantan Bupati Kabupaten Ciamis. Tangtosna kanggo wargi-wargi dari Gelora TV teu hilap kanggo like, share, komen, sareng subscribe-nya. Hatur kanggo sadayana dipukasaeku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.